Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngeureuh ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca garapan dongeng Mang Barna anu katunda carita kalayan judul Si Kucrit. Ieu dongeng katurkeun kangge mitra kaum dangu sadaya anu mugi-mugi ngajantenkeun pangbeberah kana mana. Mangga nyangakeun mugi katampi kalayan kabingahan. Sok kabarayun sadayana. Ku susah ari ngobrol jeung anu acan ngarti kana diri sorangan mah dianggapna lieur. Ye jaka mursid gerawincik atuh tangtungan teh. Tangtungan jaka mursid teh saha? Jangan nyahaon bet aya di dunya. Yang kunana haon bet aya di dieu sarta kunaon bet hayang bener. Sarta nah kolot urang make luas mikeun urang ka tempat anu jauh. Kunaon salila di dieu teu manggihan jelema. Coba eta tapakuran ku diri sorangan. Lamun geus bisa kitu hartina si laing nyangan ilmu ka si laing teu beres pisan maneh. Cek nini kandring bari ngaleos ningalkeun Jaka Mursid. Atuh Jaka Mursid kaget barang manehna ngagero les bae nini kandring teh ngaleungit. Duh nini nabat ngaleungit. Nah kuring anu keur ngimpi gitu. Tapi sidik tur jelas. Tuh, tapakna dina keusik masih keneh aya. Aduh, mata kaget ya. Nah sini teh manusia atawa jin anu nyamar jadi manusia gitu. Cek Jaka Mursid ngahuleng mikiran eta kajadian anu kumanehna dianggap aheng. Eta ku heran nyarita sini siga anu kesel. Tapi sabenerna aya bahasa nu dicaritakeuna tadi ngandung harti keur diri aing. Gunung gede aing kudu neangan gunung gede. Sabab didinya aya piguruun. Tapi syaratna kudu kuru cileuh kentel peujit. Aing nyaho hartina. Oh, kudu puasa meureun. Cek Jaka Mursid. Atuh hatena geus gilig manehna arek ngalaksanakeun eta pituduh ti sini nih. Sakedapan mangahuleng red ka sakurilingeunana. Tapi tuh kudu ka mana jalana yeuh. Puguh oge aparan aing teh jelema anyar. Sok sanajan geus 3 bulan ku kurilingan bae di dieu. Oh, nya cek sini nih hirup mah kudu napak dina bener. Hartina tapak. Cek Jaka Mursid deui bari lempang nuturkeun tapak nini kandring tadi. Nya mana geus leungit. Tapi ieu tapakna meuli natret. Leuwih hade nuturkeun ieu tapak we yeuh. Cek garantosna Mursid. Tuluy bae manehna leumpang nuturkeun tapak nu ditinggalkeun ku nini kandring. Mitra kaum dangu sedengkeun harita nini kandring ngan saukur ngabandungan ti kaanggangan.
Ya kamu Mursid, ini geus nyieun jalan supaya anjeun bisa nepi ka Gunung Gede. Padahal milik kanangaran sabenerna anjeun teh kudu jadi jalma anu linuhung luhur ku ilmu, jemal ku pangabisa. Nini bisa ningali sorot cahaya anu kaluar tina hate. Tetela, maneh teh geus jadi jalma anu insaf. Cek garantosna Nini Kantring bari neuteup ka Jaka Mursid anu lempang ningalian tapak suku Nini Kantring. Hah, ieu tapak suku mudah-mudahan bisa mawa kana tujuan aing. Caritaan si Nini kudu digugu ya. Cek Jaka Mursid bari lempang. Panona teu waleh ningalian tapak suku Nini Kantring. Atuh Nini Kantring harita ngagarentes deui dina hatena. Ya kamu Mursid, sabenerna lamun anjeun geus apal kanangaran jeung tangtungan, anjeun bakal nyaho ka diri anjeun sorangan tapi teu naon-naon. Anjeun memang perlu pengalaman. Nini waktu leungit geus nyieun ciri sangkan anjeun nepi ka puncak Gunung Gede. Kulantaran aya keneh kaperluan wayahna. Ilaing ditinggalkeun. Cek Nini Kantring. Kituna teh bari belesat init ninggalkeun eta tempat. Nini Kantring sejajarah ka para luluhurna. Sakumaha baheula nu geus kaalaman ku si Kucrit nalika keur ngayakeun ujian tapak lampah teh. Kitu deui rupana Nini Kantring oge keur ngalakukeun tapak lampah bari ngadatangan tempat para luluhurna. Demi Jaka Mursid harita lempang mapai-mapai sisi leuweung. Beuteung lapar teu dirasa bibirna teu waleh eureun mapatkeun wirid sapanjangna manehna lempang. Baju rangsak teu dipirosea. Sakapeung manehna cicing ngadon reureuh. Rengse magrib kakara manehna bisa ngarasakeun cai jeung ngadaharan bong borosan, itung-itung buka puasana. Aneh, kakuatan dina hate beuki namahan. Padahal samemehna aing teh sasat loba ka sieun. Sieun aya ancaman ti jelema ti sato ti siluman. Tapi kiwari hate banglas anu puguh sieun soteh teu napak dina jalan anu bener. Cek hate Jaka Mursid. Kituna teh bari nyangsaya hanapeun tangkal kai anu dauna ngaroyom nyiuhan awakna tina panon poe anu harita keur meujeuhna panas karasana. Langit mimiti alum sabab mega hideung ngalang-langan di langit biru. Jaka Mursid lempang deui neruskeun perlampahanana. Mitra kaum dangu, heuh sajeroning lempang teh Jaka Mursid teu waleh nyarita dina hatena. Sabab eueuh batur keur nyarita, karasa geuningan hayang bener teh ripuh. Hirup aprak-aprakan di jero leuweung. Nyaan beuki kasasar sabab tapak sinini geus ngaleungit. Teuing sabaraha jauhna aing lempang tapi jelas nu dituju. Ngadeuketan ka hiji gunung. Cek hate Jaka Mursid bari neuteup ka luhur gunung anu aya di hareupeunana. Manehna harita lempang deui siga arek ngadeuketan eta gunung. Tuluy ngaraneg heula luak liuk siga aya anu diteangan. Satiap aya papalakan huma pasti aya nu melakna. Tapi sahanya anu jelas jelema atawa patani. Aing kudu bisa manggihan manehna sabab katingali ti kajauhan aya huma jeung papalakan. Ah, kabeneran aya walungan. Lamun kitu aing rek lempang mapai walungan we ah. Cek garantosna Jaka Mursid tuluy bae manehna ngadeuketan eta walungan. Sora cai walungan kadenge pating kercek caina katingali tenang sarta herang.
sabab batu di dasarna jelas atra katempo tina beungeut cai. Jaka Mursid lempangna beuki sesampoyongan. Red tangah ka langit manehna siga anu keur nganyahokeun waktu. Sakedeung deui magrib aing bisa buka puasa. Tajilna nginum cai walungan we ah. Daharna kabeneran aya tangka cau liar di durungkunan. Lumayan bisa dipake ngeusian beuteung. Jaka Mursid kukurubutan kanu bala rek ngalacau. Bari susah payah akhirna teu burung manehna bisa ngalacau. Ku Jaka Mursid dipilihan anu rada asak. Teu loba anu dicokot ku manehna ngan saukur sasikat anu dipotongkeun ku peso. Alhamdulillah masih keneh dipaparin rejeki ku Gusti. Ayeuna aing kudu bebersih. Sakedeung deui magrib bakal datang. Cek Jaka Mursid bari init ka sisi walungan. Manehna ngadon mandi bebersih beres bebersih prak manehna nohonan salat anu 5 waktu. Sanggeus salat tuluy manehna wirid. Beres wirid regot nginum cai walungan tuluy ngadahar cau siga anu nikmat pisan. Alhamdulillah aya ku nikmat. Mangsa sapoe tadi teu barang dahar ayeuna kakara manggih. Ieu tempat kacida sepina. Tapi geus teu aneh deui pikeun aing. Tempat anu kieu geus jadi biasa deui keur aing. Kulantaran geus bulan-bulan hirup dinu kieu. Kebon awi meninga badeg di unggal tempat lempang dinu mangsa peuting geus teu aneh deui. Malah panon aing jadi leuwih seukeut. Sato galak remen panggih geus teu aneh deui. Alhamdulillah aing teu diganggu. Nuhun Gusti. Margi Gusti tos ngabuktikeun ka diri abdi yen Gusti tos masihan kasalametan. Salami abdi mileuweungan. Ampun teuing Gusti, ampun. Tetela teu kuat, ari kudu lila-lila ngalaman hukuman seperti kieu. Aduh, ampun kula saja tobat, teu sanggup. Alah tobat. Kitu sora anu kadenge ku Jaka Mursid. Atuh puguh bae Jaka Mursid kaget manehna luak liuk tapi teu manggihan wujudna. Ai kakara aya sora jelema anu kadenge. Tapi di mana joalna? Sabab ku aing teu katingal di jelemaana. Moal kitu siluman mah. Cek Jaka Mursid bari tumpat tempo ka sakurilingeun tempatna. Ya Allah, pulang wangi jeung sila bengkok nentang umat anjeun. Aduh, kula geus dengar cadas. Bet ganggu ka umat anjeun anu luhur kaimanan. Bebaskeun kula ampun teuing aduh. Eta jelema kaos anu keur nandangan siksa. Tapi sorana jo ti kebon awi. Hayangnya horek ditingali. Jaka Mursid bari lempang ngadeuketan kebon awi. Tapi tetela di dinya ge teu aya. Sidik sorana mah di dieu, di kebon awi. Tapi eueuh sasaha. Moal kitu ririwa. Alias teuing manehna sorangan nyebut asmana Allah. Ceuk Jaka Mursid bari neuteup tangkal awi. Harita kadenge deui eta sora siga anu margung kawas anu nandangan ka nyeri. Aduh, ampun, kula teh kuat, ampun. Atuh ret Jaka Mursid kana tangkal awi anu disopak. Gebeg manehna ngagebeg. Sabab eta awi dibelit ku inyuk. Sarta anu bolongna ditutupan ku inyuk. Ya Allah, nah geuning eta sora kaluarna tina tangkal awi anu disopak lodongkeun. Aneh,
sakabehna dibelit ku tali inyuk kitu deui anu molongona ditutupan ku inyuk. Cek Jaka Mursid bari ngantelkeun ceulina kana eta tangkal awi. Aduh, teu kuat kula ditahan ieu tangkal awi. Ampun teuing, awak mani asa rungsep karasana marerang jeung kareunang. Kula minta ampun moal kumawani ka manusia anu tigin kana keimanan ka Gusti. Aduh ampun. Mitra Jaka Mursid beuki yakin ayeuna mah eta sora jawalna tina eta awi. Atuh pok bae manehna teh nanya. Hek silah. Nah anjeun anu bieu nyarita dina jero awi? Makhluk naon ari anjeun? Mitra ngadenge eta sora siga anu bungaheun pisan. Bener. Saha anjeun saha? Tulungan kula memang bener kula aya dina jero awi. Tulungan kula bukakeun eta cocok nangara kula bisa keluar. Kula teh bangsa jin anu ditahan di jero awi. Oh, kutan anjeun makhluk gaib. Soal mukakeun mah gampang. Ngan tangtu setiap anu ditahan boga dosa jeung kasalahan. Ku kituna kuring rek nanya, sarta anjeun kudu ngajawab kalawan jujur. Kunaon sababna pangna anjeun nepikeun ka ditahan? Mitra, tetela Jaka Mursid teu daek ngaluarkeun kitu bae. Manehna mung salah, antukna jadi tamiang melit kabitis, sarua jeung nulungan anjing kadempet. Kula boga salah. Anu kuat kayakina ka Allah anu maha kawasa. Kula pacunang anu akhirna kula ditahan di jero awi. Ku kituna kula tobat kanu kawasa ku cara kula salila di jero awi. Minta ampun anu kawasa kula saja napak di jalana anu sajati. Oh gitu sababna. Tapi kuring arek nanya, naon cirina anjeun geus tobat? Cirina anjeun anu datang ngadenge sora kula sarta ngarti kana basa kula. Eta cirina tobat kula geus ditarima ku Nu Maha Kawasa. Ceuk eta jin nyarita. Ulang Jaka Mursid dengah ulang siga anu mikiran eta caritaan jin. Nah, soal tobatna anjeun kanu kawasa bet dicirikeun ka kuring sagala. Cirina anjeun lantaran kula munajat ka Nu Maha Kawasa saja tobat. Nyuhunkeun pitulung tina ieu siksa supaya aya anu ngabebaskeun kula. Kula bunga sabab ku ayana anjeun anu Maha Kawasa geus kabuktikeun kawalas asihna ka kula. Sabab sanajan kula ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat, moal aya anu ngadenge sora kula. Sabab kula samemehna geus ditutup kunu nahan kula. Tapi ku kamurahan Nu Kawasa jeung tobat kula ka Nu Kawasa, akhirna anjeun anu datang anu ngadenge sora kula nu ngarti kana sora kula. Naha saha anjeun? Naha anjeun teh malaikat atawa makhluk anu sarua jeung kula? Kuring mah manusia biasa anu keur ngalalana lain malaikat. Talamun anjeun dibebaskeun ku kaula, rek kumaha pakarepan anjeun? Manusia mani teuing siga nu teu percaya ka kula. Tangtu kula bakal bunga lamun anjeun arek ngabebaskeun kula tina katunggaraan ieu. Kula janji sejak kumawula ka anjeun asal anjeun manusia anu digin ka Ilahi, anu iman ka Nu Maha Kawasa, anu nyekel kana agama Islam. Sabab lamun teu percuma kula sieun dibawa teu bener ku anjeun. Sabab kula nyaho sifat manusia lamun saraka alabatan ti setan, lamun jahat alabatan ti sato. Mung kumaula ka manusia saperti kitu anu remen ditumpakan ku bangsa kula anu jarahat. Ulang Jaka Mursid ngahulang. Sabab jadi manehna anu dicuriga ku eta makhluk anu aya di jero awi. His, mangke heula.
ulah nuduh kitu ka kula. Kula lain manusia anu kitu patut. Lain sabab makhluk seperti anjeun makhluk anu bisa mancala putra bisa mancala putri. Nyarita oge bisa dirukareka. Merdaya manusia sagala bisa. Loba cara tipuan anu nya di lain-lain, anu lain di nya-nya. Anu jiga dijiga-jiga, anu teu jiga dijiga-jiga. Kuring teu bisa samarangan ngabebaskeun anjeun. Sabab kuring sieun nulungan anjing anu kadempet. Anu antukna tamiang melit kabitis. Jaka Mursid tetep ngadoja eta makhluk nepi ka mana kajujuranana. Alah tobat manusia, ampun, kula teu bohong sumpahna demi Allah. Kula nyarita lain tamu laku, kula teu bohong. Tulungan kula bebaskeun tina ieu awi, aduh kudu kumaha atuh kula teh ngayakinkeun dana. Memang susah ngayakinkeun kuring. Sabab kuring waspada. Sabab kuring nyaho adat makhluk kawas anjeun tukang tipu, tukang mengaruhan manusia dina jalan anu salah. Sabab kuring nyaho anjeun bisa napak dina sagala wujud jeung waktu. Rumasa, memang rumasa samenena kula teh kitu gawe. Ulah mangaruhan manusia sangkan ingkar tina kamanusiaanana, tapi ayeuna mah henteu. Kula sejasa jalan kayakinan jeung manusia anu taat kanu Maha Kawasa. Mitra, eta makhluk satekah pola ngayakinkeun dirina anu geus tobat. Jaka Mursid ngahuleng sakedapan bari mikir dina hatena. Sabab sieun dimamala kana dirina. Ieu makhluk beak karep nyaritakeun dirina geus insap tobat kanu kawasa. Tapi aing kudu leuwih apik mariksa manehna. Saacan dibebaskeun tina eta tahanan tangkal awi. Jagaran tesna Jaka Mursid. Ari eta makhluk pok nyarita deui bari siga anu humarurung. Ampun, kudu kumaha deui atuh kula ngayakinkeun anjeun manusia. Kitu salah kieu lain lamun kitu carana anjeun oge badis bae setan anu ngawujud manusia teu daek nulungan. Dasar setan. Nah jadi kurang ajar sia bet ngameka kuring nyebut setan sia. Aing mah manusia malah embung deket jeung setan. Setan masia sabab iwati setan anu atoh ningali batur sangsara kawasia setan. Bunga ningali aing sangsara. Lamun manusia oge sia boga rasa mana komo lamun sia ngaku Islam. Pake atuh Islam sia aing geus ngaku kana kasalahan aing. Malah pengakuan aing lain ka sia bae. Tapi kanu Maha Kawasa aing geus ngaku salah. Anu kawasa geus ngabuktikeun pangampura ka aing. Ku cara sia bisa ngadenge jeung ngarti bahasa aing. Tapi sia manusia kalaka ngaheureuikeun ka aing. Dasar setan bungkeulekan sia. Ganeng sia. Jaka Mursid ngabentak manehna jadi kapancing nafsu ku eta makhluk. Manusia, lamun anjeun geus nafsu nepikeun ka ngabentak kitu ka kula. Hartina setan aya dina urat beheung jeung getih anjeun anu panas. Ulang Jaka Mursid ngahulang. Tuluy manehna istighfar geus kitu pok Jaka Mursid nyarita kalawan daria. Ayeuna mah kieu we atuh. Lantaran kuring curiga keneh, atuh anjeun oge kitu ka kuring, ayeuna kuring arek munajat kanu Maha Kawasa pikeun ngabuktikeun yen anjeun geus tobat. Atuh kitu deui, kuring oge arek ngabuktikeun ka anjeun yen kuring jelema anu ngagem kaislaman, anu rek nulungan anjeun. Nya, carana kumaha? Naon anu karanapan di jero awi ku anjeun, pok caritakeun. Poek mongkleng, eungap anu paling piweuhna kulit kula bulacakan dihakan memerang awi. Ceuk eta makhluk nyaritakeun kaayaan di jero awi, tur nyaritakeun kasangsaraanana. Ngadenge kitu atuh pok Jaka Mursid nyarita deui. Talamun kitu kuring rek munajat ka Maha Kawasa. Sangkan anjeun dibere caang tinu poek hurungna singkat tingali ku panon kuring. Atuh saterusna kulit anjeun anu bulacakan ku memerang awi masing lita deui. Carana kuring arek nyebor anjeun ku cai. Lamun ieu cai diceborkeun anjeun cager kakara kuring percaya. Tapi lamun ieu cai diceborkeun anjeun kapanasan, hartina anjeun boga niat jahat ka kuring. Kumaha lamun kitu? Satuju?
jeung ngarti kana maksud kuring. Kang tu kula ngarti pek atuh gara munajat ka nu Maha Kawasa sabab mantena moal kaewuhan moal nangeui kabongkokna pek geura buktikeun lamun eta cai nu diceborkeun ka kula jadi panas karasana ku kula teu naon-naon kula ulah ditulungan tapi lamun eta cai nu diceborkeun bisa nyaangan ka kula tur nyagerkeun kulit kula artina anjeun kudu nulungan sarta ngabebaskeun kula sarta kula bakal leuwih adab ka anjeun. Ulah waka ujub prak anjeun geura munajat sabab kuring oge sarua rek munajat kanu Kawasa pikeun usul ngabenerkeun ieu persoalan. Mitra kaum dangu teu lila antarana Jaka Mursid ngagerendeng nyebut bismillahirrahmanirrahim malah diturutan ku eta makhluk. Jaka Mursid husuk ngadep kanu Maha Kawasa menta pituduh sangkan dibere jalan nu bener tur salamet. Mitra peuting beuki sepi sato leuweung anu ti peuting disarada pasalang jeung sora gaang anu reang sora jangkrik anu ngikrik disengakan ku sora bul sarta dikawihan ku sora angin anu nebakan rungkun awi sorana pating rareket lamun aya sora awi nu diadu. Tapi pikeun Jaka Mursid geus teu aneh deui. Alam saperti kitu geus ngahiji jeung kahirupanana manehna tetep husu munajat kanu Maha Kawasa. Sedengkeun ti kajauhan harita teh aya sapasang panon nu ngawaskeun ka Jaka Mursid. Sing horeng manehna teh Nini Kantring anu keur mariksa kaayaan Jaka Mursid. Mitra kaum dangu sajeroning ditetep ti jauhna ku Nini Kantring. Nini Kantring ngagerentes dina hatena tetela cenah anjeun teh Jaka Mursid nurut kana syarat anu ku kami dibejakeun. Buktina geus deukeut ka Gunung Gede. Lamun geus deukeut hartina manehna bener-bener ngalakukeun kuru cileuh kentel peujit alias si kucrit. Pek Jaka Mursid sing yakin masing kayang ngarah pareng jeung sagala rupa nu dituju. Sabab lamun kitu kami geus teu cangcaya deui ka anjeun. Kitu cek gerentesna Nini Kantring bari belesat init deui les ngiles duka teuing ka mana. Siga na datang ka dinyangan saukur ngaping Jaka Mursid ti kajauhan. Mitra peuting geus kaliwat malah harita geus beurang deui. Tapi Jaka Mursid tetep acan cengkat tina diukna. Panona carlong dekok ka jero awakna ngaleper nahan tiris jeung lapar. Malah sakapeung gadona noroktok siga anu nahan tirisna hawa. Mangsa beurang brai parun poe kakara awakna seger asa kahaneutan. Waktu beuki nyerelek ti beurang ka sore antukna reup deui peuting. Jaka Mursid nyang saya nyaranekeun awakna karadahan tangkal kai anu aya tukangeun manehna. Malah sukuna nyang hunyar lamar. Tetela Jaka Mursid beakeun tanaga. Ret manehna ngareret kana tangkal awi tempat sora makhluk tadi. Manehna kaget. Sabab tina sela-sela tali inyuk anu nalian awi aya kembang mani barodas malenghir seungit angin-anginan. Ya Allah, aya kembang seungit mani angin-anginan kawas kasturi. Cek Jaka Mursid tuluy nyokot cai anu aya di hareupeunana atuh harita keneh eta kembang teh dicebor
dadak sakala harita kadenge sora makhluk anu aya di jero awi. Tetela anjeun geus dikabul. Kuring percaya sok atuh gerak keluar. Ieu cocokna ku kuring arek dibuka. Kuring hayang panggih. Tapi anu diseja anjeun ngawujud kawas manusia seperti kuring. Ceuk Jaka Mursid. Kituna teh bari ngudaran tali inyuk anu ngabeulitan eta awi. Geus kitu cocokna dilaan atuh peset. Sora haseup kaluar les leungit. Celegedeg aya hiji kolot tengah tubuh hareupeun Jaka Mursid. Alhamdulillah, nuhun kasep. Kula geus ditulungan ala geuning maning ora keneh. Teu sangka teu nyana hidup teh luhur ku ilmu, jemar ku pangawasa sarta dipercaya. Kuno kawasa sagala pamenta dicumponan. Nuhun Raden, kula disalametkeun nuhun. Ceuk eta lalaki nyarita ka Jaka Mursid bari melas melis. Atuh Jaka Mursid sakedapan ngarasa kaget. Tapi sanggeus rada lila, kakara sadar lamun eta lalaki makhluk anu cenah ngaku jin nu ditulungan ku manehna. Jadi anjeun teh anu tadi nyarita di jero awi. Syukur atuh. Ayeuna kuring percaya kana caritaan anjeun. Sok ngenalkeun ngaran kuring Jaka Mursid. Aduh Raden Jaka Mursid, leres pisan. Kula nu ditulungan ku hidup teh. Ngenalkeun atuh Raden, ngaran kula teh Singalarang. Mitra, sing horeng eta makhluk teh nyatana Sang Hyang Singalarang. Tah mitra, ceuk ujaring carita ieu Sang Hyang Singalarang teh baheula ditahan ku Raden Tapak. Nya kungsi ditahan ku Raden Tapak alias si Kucrit dina jero awi. Harita teh Sang Hyang Singalarang arek ngarebut Sukmana Raja Parigan ti nagara Tanjung Bale. Nalika arek tepi ajalna ngan kaburu dipegatan ku si Kucrit sarta diudag tur katewak tuluy diasupkeun kana eta awi. Nu akhirna Raja Parigan maotna sampurna teu kairid ku Sang Hyang Singalarang. Rupana sajeroning ditawan di jero awi nu dibeulitan ku tali inyuk sarta solobongna oge sarua dicocokan ku inyuk awi geus ngakibatkeun kasangsaraanana Singalarang anu akhirna manehna sadar tur tobat kanu Maha Kawasa. Ku tobatna Singalarang dadak sakala Jaka Mursid datang jadi juru salamet pikeun dirina. Malah harita Jaka Mursid ngarasa bunga sabab sangkaan anak Singalarang anu jahat jadi leungit. Singalarang kiwari geus ngagem ajaran Islam. Singalarang, kuring ngarasa bunga lantaran tetela anjeun geus insap. Tapi saha sabenerna anu nahan anjeun? Raden, anu nahan kula nyatana hiji manusia anu gagah manggulang-mangguling. Teu aya bandinganana. Jenenganana teh Raden Tapak alias Mbah Alit alias si Kucrit. Mitra, barang ngadenge ngaran Kucrit. Jaka Mursid mani ngajenghok kaget campur jeung atoh. Sabab inget kana omongan Nini Kantring. Yen lamun manehna neangan guru kudu daek ngalakukeun syarat. Nyatana ku cara guru cileuh kentel peujit. Oh, jadi si Kucrit anu nahan anjeun. Naon eta hartina disebut si Kucrit Singalarang? Cek Jaka Mursid.
hayang ngakurkeun hartina jeung anu pernah diceritakeun ku Nini Kantring. Raden Jaka Mursid eta ngaran si Kucrit teh lalanian, tapi eusina jero hartina teh sami jeung kuru cileuh kentel peujit, sudah kana dahar sudah kana sare kitu panginten hartina. Tetela akur jeung caritaan sini nih. Yen lamun kuring nengan guru syaratna kudu daek Kucrit. Ayeuna makanya hawan hartina teh si Kucrit nu bakal jadi guru kuring. Cek hate Jaka Mursid ngarasa atoh sabab geus jelas anu rek dituju ku manehna nyaeta si Kucrit alias Raden Tapak. Nah laras kitu Raden, eta hartosna si Kucrit teh kuru cileuh kentel peujit. Bener teu salah. Tapi di mana ayana jeung pantar kumaha eta si Kucrit alias Raden Tapak alias Mbah Alit. Hei si ngalarang, sok caritakeun. Duka Raden, kula sorangan teu terang sabab manehna mah teu puguh mangsana. Tangtunganana oge kitu teu puguh mangsana Raden. Sakapeung siga tangtungan budak, sakapeung tangtunganana anu ngora tur gagah, sakapeung deui tangtunganana teh kolot. Jadi wujudna teh gumantung kana ngaranna. Tetela lamun kitu luhur elmuna jemar pangabisana. Ayeuna kuring arek nanyakeun ari Gunung Gede ayana di mana? Raden Jaka Mursid, tuh Gunung Gede nu ngajegir palih ditu, eta ngaranna Gunung Gede. Nah Raden bade kadinya ulah Raden, bujang manusia dalah bangsa kula oge teu aya anu metu bisa ka puncakna. Tapi kuring tetep kudu kadinya. Ulah salempang Raden, kula geus janji rek kumawula ka Raden. Kukituna kula baris nitis ka waruga Raden. Watekna lamun Raden katitisan kula bisa ngapung ngalayang di langit, bisa nemu sagara, bisa nerus bumi. Pek bawa ilmu kula pikeun dijadikeun amal kahadean kawas Raden Tapak. Ku ayeuna kitu kula ngarasa bunga sabab bakal ngurangan kana dosa kula nu geus kaliwat. Raden hade hartina kula hade. Atuh Raden takwa hartina kula sarua milu takwa. Ngan ampun paraun lamun Raden jahat kula bakal balik deui jadi makhluk nu munafik. Ampun Raden, ampun. Ceuk si ngalarang. Manehna janji rek kumawula ku cara nitis ka Raden Jaka Mursid. Jaka Mursid maningahulang teu sangka lamun mah si ngalarang arek nitis ka manehna. Ridona man teu naon-naon si ngalarang. Ngan lamun kuring yang hareupan musuh, makhluk anu kawas anjeun kudu kumaha ngalumpuhkeunana. Sahanteuna meureun anjeun nyaho kalemahanana. Jeung deui pek wae anjeun nitis ka kula. Tapi omat nitisna anjeun ka kula ulah ngajadikeun kula sombong jeung takabur, ulah ngajadikeun kula teh loba apes lantaran katitisan ku anjeun, tapi sing leuwih nanjeur. Omong Jaka Mursid kitu pok-pokanana malah make jeung menta aji panglumpuhan musuh goib anu rek ngagoda ka maneh. Syukur kumanjangan Raden, tak ieu sababna nu mata kula wani jeung daek nitis ka anjeun lantaran anjeun boga sifat anu hade. Sok sanajan engke saenggeusna kula nitis ka anjeun, anjeun bakal loba pangabisa, anjeun bisa mapakan mega,
Anjeun bakal boga pangarti anu linuwih cek ukuran manusia, tapi anjeun mung katumpangan sifat sirik diri sombong jeung takabur. Tak ieu sababna nu mata kula hayang nitis ka anjeun Raden. Tah persoalan eta anu ditanyakeun gampil Raden. Bisi Raden yang hareupan musuh idajil disagigireun anu tos nyampak di Raden nyaeta keimanan. Kukula baris dibere ilmu sasuri. Sabab makhluk setan anu kumaha bae oge bakal eleh. Sanajan sakti manggulang-mangguling bisa mancala putra manca putri moal kuat nandangan eta ilmu sasuri. Manak mo Raden parantos katitisan kukula tinang tu Raden tiasa ngaleungit sarta tiasa nyaho kawujud musuh anu teu katingali ku panon manusia biasa. Asana ilmu sasuri bakal langkung antep dianggo ku salila Raden. Ilmu sasuri asa kakera ngadenge eta ngaran ilmu. Nah, henteu sami sareng ilmu Neng Nong. Cager wah mitra nyakal ka bujang Neng Nong dugi ka dieu heula kang dinten ayeuna seri anu ka 3 carita anu judulna Si Kucrit. Insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.